Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala naf'an bi'ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Wa min tauqiril muallim sareng eta tetep tina sawarehna ngagungkeun guru Allah yamsi ari yen ulah lempang tolib amamahu di hareupeunana ieu muallim wala yajlisa jeung ulah diuk ieu tolib maka nahu dina tempatna muallim wala yabdi'a jeung ulah ngamimitian tolib bil kalami kana ngobrol indahu disandingeunana muallim illa biiznihi angin kalawan aya idinna muallim wala yukthiru jeung ulah ngalobakeun ieu muallim al kalama kana ngomong indahu di deukeuteun muallim wala yasalu jeung ulah nanyakeun ieu tolib syai'an kana hiji perkara inda malalati dina nalika bosenna muallim wa yuraiya jeung kudu ngaraksa ieu tolib al waqta kana waktu wala yudakko jeung ulah ngetrok ieu tolib al baba kana panto bal yasbir balikna kudu sabar ieu tolib hatta yakhruja sehingga yen kaluar ieu muallim palhasilu maka ari hasilna annahu sanyana tolabul ilmi yatlubu nyuprih ieu tolib ridho kana kariduanana muallim wa yajtanibu jeung kudu ngajauhan ieu muallim ieu tolib sukhtuhu kana benduna muallim wa yantasila jeung kudu nurut ieu tolib amrohu kana parentahna muallim fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala dina lian maksiat ka Allah.
masih nguningakeun kana kawajiban jalma anu keur nyuprih kana ilmu jalma nu keur nyuprih nyuksruk jalur kailmuan berharap hayang menang lain ngan ukur ilmuna tapi hayang menang kamanfaatanana di antara tata krama kasopanan nu ngajadikeun murid anu ngajadikeun guruna nomor kahiji adalah Allah yamsya amamahu temenang murid lempang harapan guruna kecuali lamun aya dina pangawalan lamun aya dina penjagaan baheula keur usum ninja tahun 88 2000 ajengan ka mamana teh ku muridna ku santrina di Karawal marawa bedog lain kulin mah nu ngawal teh ti hareup ti gigir jeung ti tukang ti hareup duaan ti gigir saurang kiri kanan saurang-saurang ti tukang lobaan brigade siapa dicoba dikerepus jadi ai tujuanana pengawalan tujuanana penjagaan mah sanajan lempang di harapan guru terjadi persoalan bisi aya jalan leueur bisi aya bisi jalan nu rek ditincak ku guru urang ayeuna leueur tuluy nimbulkeun kana labuh pariksa heula ku muridna sanajan muridna kudu lempang di hareupeunana menang mana ngan salian ti tujuan anu bieu perilaku sapertikeun kieu adalah perilaku anu matak nyoret anu mantak ngaleungitkeun kana kamanfaatan naon ilmu mata kunaon santri baheula jeung santri ayeuna jauh mareunang kamanfaatan ilmu ari baheula mah hormat teh lahir batina ari ayeuna mah lahirna wungkul batina mah teu nyaho nah pangna sapertikeun kitu sabab bukti ayeuna anu naon anu ngajadikeun fakta kanyataan buktina loba budak balik ti pasantren mubah ilmuna teu kaalap manfaat mubah ilmuna teu matak jadi kagindingan jang dirina mubah ilmuna teu mawa kamaslahatan jang orang-orang di sekelilingna. Nah ieu teh adalah bukti. Jelema baheula mah lalila ngajina. Ngahormat ngahargaanana bener-bener lahir batin maka babari menang kamanfaatan naon teh ilmu
Salajengna wala yajlisa makanahu teu meunang diuk dina tempat diukna. Di mana diukna? Di dinya diukna. Teu meunang eta tempat paragi diuk guru didiukan ku urang. Teu sopan. Mantap. Ngaran ayeuna naon teh? Ngaran tata krama sapertikeun kieu teh. Ti anak ka kolot mah eueuh. Adab-adaban samodel kieu. Teu doraka anak diuk dina paragi diuk saha? Kolot teu. Komo kolot teh tukang maksiat mah. Nya anu kolot teu sesuai jeung kakolotanana, loba kacida euy. Kolot anu teu akur jeung kanaonana teh. Jeung kakolotanana teh kacida pisan naonana teh. Lobana teh nu teu bisa mere contoh alus ka anakna, nu teu bisa mere contoh bener katurunanana. Makin tua makin keclek siga maneh. Wala yabda'u bil kalami indahu illa biizni. Tong ngobrol lamun can ditanya, tong ngobrol lamun can diizinan ngobrol. Mau ngajawab mah euy. Keur dipapatahan nemalan wah eta mah geus. Keur diobrolan nemalan wah eta mah geus. Lain teu meunang ngomong. Tapi ngomongna seorang murid kanu ngajadikeun guru teh kudu aya naon heula? Kudu aya izin. Mun geus aya izin kakara kurang bisa ngobrol. Salagi can aya izin, salagi teu meunang izin, teu bisa urang ayeuna ngobrol. Wala yuksiru al kalama indahu. Tong sok loba ngobrol mun hareupeun guru. Ngagandengan atau memang ayana ucapan-ucapan eta teh ucapan anu mantak ngaganggu anu ngajadikeun ayeuna guru teu meunang. Wala yus'alu sayan inda milalatihi. Tong sok loba tatanya ka guru kana perkara anu sering diobrolkeun. Entak ciri jelema pinter teh lamun dibere hiji dua kali contoh geus apal. Ciri jelema bodoh teh teu sanggup ngarti di mana-mana dibere 1000 contoh. Tah eta teh jelema boloho nu kitu. Nu kurang saon. Nya. Nu kurang saon. Ulah sok nanyakeun kana perkara-perkara ayeuna anu sering ditanyakeunana wa yura'iyal waqta. Jeung teu meunang ngaganggu ayeuna kana waktuna. Jawab guru teh jelema aya waktu pribadina, aya waktu umumna. Jadi mana-mana ayeuna waktu pribadina teu meunang diganggu. Kecuali dalam keadaan naon? Darurat. Aya perlu. Wala yadkhul baba bal yasiru hatta yaruju. Ulah saya kegedor kana pantona. Aya perlu dagoan we can aya mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz di mana ya? Babal teh. Sopan teh. Murah aya perlu dagoan we. Tak bala ingat teh apa keur boga keur anyar boga HP, teh nu mere HP.
Rip cenah ka urang mah tara aya nu nelpon euy. Urang we cenah hayo nu kudu nelpon saha teh. Batur teh cenah batur mah tara aya nu nelpon saha teh da ceng teh panu wanieunan ge. Dina aya penting oge moal nelpon kana nomor eta ceuk urang. Naon eta teh mun cara bahasa ieu mah siga keketrok kana pantokna. Teu sopan eta teh. Teu sopan. Eta lamun nu bieu kabeh dipigawe teu lempang hareupeunana henteu ayeuna ngalobakeun obrol teu ngobrol tanpa aya izin teu diuk dina tempat diukna ngajaga ngahormat kana waktu pribadina tara daek gegedor kana pantokna maka fal asilu annahu yatlubu ridahu tuh nu diteangan teh adalah ieu ilamun aya katerangan ridallah ma'ar ridal walidain ridho Allah tergantung kumaha ridona kolot awas cek kamari diterangkan guru adalah seorang kolot anu ngajamin ruhna jalma atawa batina jalma atawa setiap pribadi jalma nganturkeun ka surga. Setiap orang tua mampu secara syariat ngalahirkeun anak. Tapi itu setiap orang tua mampu nganterkeun anakna ka surga. Guru jauh leuwih saeutik turunanana darah dagingna tapi loba nganterkeun jelema ka mana? Ka surga. Ilese kolot mah yang nganterkeun anak ka mana teh? Ka surga teh ai guru mah geus pasti. Dengan catatan anak murid menang karidoan tinu ngajadikeun naon? Guru yakin eta murid bakal menang kamanfaatan kamaslahatan ayeuna naon? Ilmu ku ilmu jalma bakal yakin bisa amal ku amal yakin jalma bakal menang ridho Allah akhirat ngaranna naon? Surga tuh. Matak sering dibejakeun kamaslahatan ilmu uyah jadi bahasa mana sia mah hirup teh teu uyahan kurang mirasa teu ngeunah hirup teh lu pakene susahna sangeunah-ngeunahna ge naon daging teu diuyahan mah teu ngeunah tinggal itu chef terkenal di mana di Turki nu dikitukeun teh ya bener deh eta teh naon cai uyah eta teh sanajan daging naon daging mahal. Oh, eta kualitas daging siga kumaha jay sakereutna ge ting sabaraha juta eta pantot itu kan teu make uyah mah anger teu naon teu ngeunah tetap ridho anu ngajadikeun ayeuna guru lantaran hormatna lantaran takdimna lantaran menghargai lahir jeung batinna maka eta jalma bakal dibere kamanfaatan ilmu anu diibaratkeun sapertikeun uyah anu bakal mencukupi jeung bakal ngadatangkeun kana rasa anu nikmat kana setiap makanan. Mun murid hirup di dunia bakal ngadatangkeun kana kanikmatan dunyana oge balik bakal menang ridho di saha? Di Allah. Tuh, amal bisa. Ladang ilmu amal sulit dipigawe ladang teu manfaat ilmu. Tong aneh, lamun loba jelema loba ilmu tapi teu bisaeun amal. Tong aneh. Teu manfaat eta ilmuna. Kalang ku doraka diri kanu merena. Sebutna ge atuh kacang lupa kulit. Ya, Paul. Jadi nu mahalna teh ridona. Maka wayaj dari busutohu jauhan perilaku anu dipika keheulna. Turuti kana naon anu dipika hayang jeung dipika resepna fi ghairi maksiatillah. Salian ti dina kamaksiatan ka Allah.
Na maksiat mah tong digugu. Sanajan guru kukumaha oge. La ta'ata fi makhlukin la ta'ata fi makhlukin li makhlukin fi maksiatil khaliq. Temenang taat ka makhluk siapapun itu. Lamun makhluk eta nitah migawe maksiat. Dikolot temenan. Doraka teh cenah Ustad abi. Inung abi nepi ka ceurik. Bapak abi nepi ka ngamuk. Peda abi mu ngagadekeun surat imah ka bank. Inungna nepi ka ceurik gogoleran, teu doraka inung sia nu doraka mah. Nah, ya sih kitu. Loba. Kumetoha nepi ka diusir. Dasar sia mah minantu durhaka. Bongan mitoha rek nginjem BPKB ka minantu ku minantuna teu dibikeun. Nginjem mungkul mah dibere eta oge. Ngan rek diinjemkeun tuluy rek di KBRI-keun. Rek disakolahkeun. Sanajan datangna ti kolot, ulah ti kolot ti guru. Ti guru. Sok alumroh. Isuk ini urang mun isuk bulan September mawa tujuan ku si Haji Amin rek diberangkatkeun umroh urang. Sok mari lu wenang. Si Jenal lah nu babari. Tong digugu euy. Tong digugu. Mun isuk ini tujuan sok Mang Tata ka si Jenal we. Sok 1 juta DP-na. Sok burukeun panton. Jay. Alumroh saya teh tujuan aing mah. Mun tujuan isuk ini maneh Jay. Milu jeung travel si Haji Amin, aing bakal kajak gratis. Itu. Sok, mari lu umroh ke ditu. Teu boga duit atuh abari atuh. Tong digugu. Datang ti sasaha ge. Panetah parentah ti mamana oge. Nu panghese na menang ilmu teh di dieu. Mata tukang dagang bakal hasil dagangna lamun dagangna bareng jeung menang manfaat ilmu. Tukang tani bakal hasil tanina lamun tanina bari menang kamanfaatan ilmu. Tukang kuli sekalipun bakal hasil sanajan ngan ukur tukang naon kuli lamun jalma tukang kuli ieu boga kamanfaatan ladang naonana ilmuna naon nu mah ridona. Inu mah teh naonana karidoanana. Da geus meunang karidoanana mah geus eta teh anu kitu teh ya. Nu meunang kamanfaatan jeung kamaslahatan ladang naon teh? Ladang ilmu teh. Geus moal hese naon? Geus moal hese hirup. Sebab hirup bakal dibarokahan. Urangna nurut apa henteu, nuturkeun apa henteu. Eta kan balik deui ka urang. Narima apa henteu. Mentak cek urang ge lahir naonana batinna. Lain nganukur sakadar lahir. Lahir ngahormat, lahir ngahargaan, ari batinna nukangan. Hareupeun umut-umutan, tukangan ngomongkeun kan itu geus lain. Tak aya bahasa
eueuh hakna seorang murid ngoreksi kan ngajadikeun naonana guru terlebih zaman ayeuna. Syekh Nawawi baheula guru Syekh Nawawi keur nyieun kitab Sapinah. Syekh Nawawi teh tukang ngepel, tukang ngelapan meja guruna. Setiap poe. Dina mejana teh aya buku nu keur nungtut ditatat ku guruna. Nyata keur ngarang kitab anu siga Sapinah. Nu nerangkeun jerona teh tentang naon? Tentang susuci, tentang bab anu berkaitan jeung ibadah salat. Persisnya seperti kenaon? Sapinah anu ayeuna beredar kitabna teh. Oh Imam ku Syekh Nawawi ditinggalikeun. Oh ya guru urang teh keur nyieun keur ngarang naon? Keur ngarang kitab anu mana ieu kitab teh daung apoe pan katempo. Maju 2 jajar katingali, maju 2 jajar deui katingali. Oh ieu masalahna anu Syekh Nawawi terinspirasi. Ah urang rek nurutan. Kusabab guruna mah seueur kanaonan kasibukan akhirna teu tamat. Nulis naonana teh? Nulis kitabna teh. Syekh Nawawi cek riwayat madapur 2 minggu cenah tuh nyieun kitab Sapinah teh. Saking ku cerdas-cerdasna Syekh Nawawi. Nu ayeuna geus ratusan tahun can beak diaji ku jelema nepikeun ka ayeuna. Bahkan teu saeutik jelema anu rata-rata jelema di Indonesia terutama barisan salat teh ladang Sapinah. Sabaratus juta jelema cing sok. Jelema nu geus dibisakeun salat ku naon? Ku Sapinah. Eta teh cek dina riwayat mah ngan ukur 2 minggu ngarangna teh. Sabada kitab Sapinah geus beres disimpen dina meja guruna. Cek guruna ieu kitab saha? Kitab abdi. Oh nu ngaku asana mah lila-lila ngaku. Ieu kitab za, kitab abdi. Ieu teh kitab sarua percis sapertikeun nu ku urang diharepkeun. Ngan urang teu kaburu wae riweuh. Geus kitab urang mah moal erek naon dituluykeun geus ku kitab ieu ge geus terwakili. Jadi ieu teh mere contoh. Bisa Syekh Nawawi ngoreksi kanu ngajadikeun guruna? Bisa. Geuning teh dipigawe adab. Sebab Imam Syekh Nawawi memeh ngaji ka guru nu eta, ngaji heula di batur. Masantren di dieu, masantren deui gitu kan? Terus we kitu. Apruk-aprukan. Neangan ayeuna naon? Pangarti anu anyar. Ari ayeuna mah pan geus lain usum deui kikituan teh. Ayeuna mah apruk-aprukan neangan guru anyar teh lain kalah bener jelema teh kalah salasar. Kaken mah teu saeutik. Jelema teh senior urang ge loba ayeuna. Ngaji bareng, ngaji saguru, ngaji saelmu, nu diamalkeun nu ditepikeunana lain ti guru urang. Pan gelo murid gitu teh. Ditempokeun ku aing kahirupanana eueuh nu waluya, eueuh nu walagri. Kabeh oge maralaweung. Entak apa mah baheula sainget urang ti tahun 80 genep nepikeun ka urang bijil 2008 teu pernah apa ngijinan ka santrina kaluar ti mana? Ti pasantren rek pindah masantren. Naon? Hese. Baheula jelemana sararakti. Ayeuna mah lain deui, terlebih zaman kieu wali pasantren teh loba nu geus terkontaminasi. Tahun 80 wae loba pasantren anu ajinganana semi dukun atau ajingan 2 tak teh. Terlebih iraha. Ayeuna wah tahun 80 teh geus mulai bermunculan. Ajingan-ajingan semi naon teh? Semi dukun teh. Ajingan semi dukun teh sok mere wirid ke murid.
dah wirid gentang ieu mih anu sangkan anu geus teu ecreug teh guru urang anu kitu teh semi dukun atau duata bahasana nya matakna adab-adaban tata krama dibere contoh ku guru-guru nu baheula ku ulama-ulama terdahulu. Syekh Nawawi contohna cek kasarna mah kieu dongeng nu bieu teh mun dibandingkeun kailmuan Syekh Nawawi jeung saha jeung guruna cerdas keneh Syekh Nawawi gitu cerdas keneh ku sabab Syekh Nawawi datang ka dinya na ge rek mi naon rek mi guru teu wani. Nah itulah adab-adaban, itulah tata krama. Nah geuning dina pada kanyataanna mah lain urusan loba jeung saeutikna naon ilmu. Tapi nepi teu doa anu disebut bahasan ti dia mana ridona. Meunang teu ka ridoanana. Entak ridho Allah tergantung kumaha aya ridho tinu ngajadikeun guruna. Sarua. Siga ridho ti kolot. Loba ayeuna anak anu dipikarido ku kolot geuning anakna teh jadina naon anak nu mana anu ayeuna nu teu pernah didoakeun ku indung bapana unggal poe nu dipanjatkeun ku indung bapa ka anakna teh doana teh anu terbaik moal aya hiji orang tua anu naon anu ngadoakeun anakna goreng moal kabeh oge doana teh naon alus tapi tingali faktana geuning buktina teh cukup ku doa. Nah, da ikhtiar ge salah. Napa lah ikhtiar nu diteangan ku orang tua anak nasangkan jadi anak anu soleh. Geuning boro-boro di pasantrenkeun dijurungkeun ngaji ge hanteu. Soleh belah mana? Doa jeung kanyataanna teh jauh timpang berbeda. Bener teu? Kalau tuh mana? Nu hayang anakna sangsara eueuh. Kabeh hayang hasil. Doa teh melalui salat. Salat indung bapana ge teu waras. Nepi kumaha doa jang sasia teh. Jang anak kolentrang betul. Bener teu? Nya ke logika kadinya we bener. Ayeuna berharap doa cek indung ka anakna ya Allah mudah-mudahan anak abdi sing anu karena doa halus bahkan disebut kalian halus doa terbaik doa pang alus-alusna doa nu dipanjatkeun ku indung bapa ka saha ka anakna tapi nu jadi pertanyaan jeung persoalanana adalah naon nu dipenta teu akur jeung naon nu dilakukeun nu jadi persoalan adalah doana teu sesuai jeung perilakuna. Karena inti doa wae teu bisa pan salat. Cek lugot mah pan adu abi khair. Ngaran salat teh kadar-kadar ngadoa anu alus. Ngaran salatna teu bisa berarti dianggapna ge tara ngadoa. Bener teu? Tuh jelas kan kapangi. Makana belah dieu tah. Doa guru pasti alus. Doa guru pasti mustajab. Kasaha mustajab dan doa guru ka murid anu boga tata krama anu alus kanu ngajadikeun naonana guru na disebutlah kamanfaatan ilmu tuh. Da urang mah hirup di dunia pasantren ti leuletik. Nepikeun ka ayeuna. Di mana eta si ani masang? Goblok teh. Hah? Di mana sanu nuwanana? Astagfirullah. Lempar batu siapa? Semuanya tangan. Di mana enggak? Dangdut wae. Tayo. Keur ngagali kubur saya teh. Anu maot. Cana
Tuh, cek urang oge. Jadi urang hirup dileletik depikeun kakiwari di dunia pasantren. Ngakurkeun bahasa ta'limul muta'alim kitab ieu jeung kanyataan hirup sapopoe jelema nu katempo jelema nu apal kumaha di pasantrenna kumaha geus balik ka lemurna kumaha kaayaan baheula di pasantrenna kumaha ayeuna kaayaan di lemurna nyata paus nyata nu sulaya kabeh oge Syekh Nawawi ngarang kitab ieu lain gagah bahat ulama nyieun kitab ieu teh lain kur asal naon nulis ieu teh berdasarkan naon fakta jeung realita kan itu kenyataan ieu teh bantu lain ngan ukur sakadar dongeng lain ngan ukur sakadar panyingsieunan dah cek urang dik baheula mah teu kapikir kan urang keur di pasantren ngaji kitab ieu teu kapikir teh maksudna da can ngalaman da can nempo faktana oge kur nya oh nya urang teh kudu kitu oh nya urang teh kudu kitu geus mun guru mun apa baheula nerangkeun kitab ieu teh oh urang teh kudu kieu oh urang teh kudu kitu tah hasilna teh can karasa jeung can katem ayeuna apa geus naon nu kadenge baheula tina guru ti guru naon anu ku urang ayeuna diterangkeun ka batur tuluy dirasakeun ku diri tuluy ditempo nempo batur anu sarua jeung urang oh ternyata ieu katerangan teh naon bener jadi kanyata buktina sorangan buktina babaturan sorangan buktina senior buktina sahanapeun urang eueuh nu sulaya karena sakali deui hal sapertikeun kieu teh adalah hal nu pang mahal-mahalna. Lain ngan ukur guru teh lain ngan ukur mere kamaslahatan jaga nepi ngan ukur mere kamaslahatan jang jaga di mana? Di akhirat. Di akhirat mah engke. Di dunia kene. Di dunia kene ge karasa. Ieu teh buktina teh naon? Loba. Mentakna kecerdasan mah nomor sekian. Mentakna kapinteran mah nomor sekian. Kataatan tah nu jadi patokan utama mah. Lain dohir. Tapi kudu dohirna, lahirna. Lahir batin. Oh baheula mun mobil itu ngaliwat di jalan gede rek asup ka pasantren pan jalan leutik baheula mah sawah eta teh. Sawah 2008 masih kena sawah. Mun aya mobil eta ngaliwat atau asup di jalan santri teh kajen nyerelap dina naon nakamalir sawah. Teu paduli sawah garing, teu paduli sawah naon? Sawah menang tanur, menang arame. Letak teu paduli. Saking kunaon? Saking kusieun. Keur di mana pasti hate teh nempo mobil eta teh ngagebeg naon apal mobilna mobil saha kitu cacak nempo mobilna nah ieu teh bukti bahwa penghormatan kanu ngajadikeun guru teh lain ngan ukur sakadar naonana lahiriahna tapi tamat nepi kana naonana hatena buktina ning teh ningali guruna ge boteng saha di jerona mah gitu. Kurang ingat baheula
pasti bojong jeung si ajengan gojali balik ti bojong nelepon pas belah dia usum HP apa teh keur pangaosan di bojong urang barang ka bojong nyokot tangkal arba cenari apa ka bojong nyimpang ka maneh urang mah nyebut lain apa urang rek nyimpang ka maneh urang dagoan cenah hayang kalongo ku apa nah hayang kalongo datang teh atuh kan nah mobil anu si Adi mau apa baheula sering make mobil eta nu babaturan mun teu mobil ieu pasti mobil eta mobil Panther wah datang teh geus kieu we dina hareupeun imah teh geus depak teu tangah geus tungkul kitu datang mobil teh ai di hareup teh babaturan si Uyi eta mah pas begitu kaca muka teh nyologrongna leungeun rek sasalaman bari teu ditempo eta teh kakalak nempon naonna mobilna bari mobilna ge lain mobil nu ieu nu babaturan ngan pedak apa osok sering gitu make mobil mah eta nu babaturan da depa atuh paus padahal tak kitu lamun jelema teu boga hormat dina jero naon moal bara gagah bere gegeh we bener teu kusabab penghormatan penghargaan anak yang lain di mana tina lahir tapi datangna tina jero naon teu paduli saha jerona da apa mobil eta sok dipake ku guru da sieun nempo mobilna ge tah ieu teh fakta ieu teh kenyataan jelema ayeuna mah murid anu eueuh nu kitu hese matak sulitna zaman akhir jalma meunang buruh ladang manfaat naon nurutna sayap-sayap tuh tingali Imam Syafi'i tengah guru ka Imam Maliki Imam Maliki teh guru na Imam Syafi'i padahal punten namun secara keilmuan Imam Syafi'i jauh lebih cerdas kunaon make mi guru tak iyalah adab-adaban kan gitu. Di lain urusan pinter jeung naon jeung bodoh Kakang Haji Mamad nu sok ka dieu ngaji eta teh we lain jelema samanea jelema cerdas luar biasa tapi ku apa sieunana moal aya padahal Pak sering mun keur ngaji aya bahasa kitab anu teu kaharti tanyakeun Kajang Mamad nginci santri diwarang naroskeun ku apa teh nginci ilmu mah lamun ngadu naon tapi da lain masalah sakali deui lain masalah kanaonan kecerdasan masalahna mah kanaonan kata'diman masalahna mah penghor hate dohir batin sajauh mana matak buruhna naon ge gede jadi eueuh buruh gede anu dihasilkeun ladang usaha anu sapele eueuh teu pati-pati buruhna naon gede lamun usahana ge hese bener teu kunaon madu leuweung mahal hargana beda jeung madu imah kunaon simpangna kitu sabab hese sia teh naonana kunaon emas leuwih mahal sabab hese naonana ngalana bener minyak mahal matak dek mun April minta mas kawin mahal teh wayahna dek da memang ngalana ge naon dek hese jauh wayahna matak dina mas kawin awewe bisa menta sakahayang naonana hatena
Sebab mas kawin teh bakal jadi ikatan saumur hirupna dik. Entak tong nyebut matre sia lamun aya awewe nu minta mahar naon gede. Nah, dahakna baba. Dahakna. So, lahir batin dibikeun ka salaki, bari eta teh taatna teh saumur hirup di dunia. Nah, cenah awewe matre minta mas kawin ge saanu lain matre bolo eta mah hak mah. Awewe matre lamun minta mas kawin anu naon? Anu gede. Eta ka hade neng April. Lahirna Desember. Halo, Robiah Karim. Tak baheula mah eueuh ajengan sangsara teh eueuh baheula. Ajengan balangsak teh teu aya. Sebab jelema nu jara di kiai, jelema nu jara di ajengan baheula mah rata-rata itu kabeh oge naon? Meunang kamanfaatan ilmu. Eueuh nu maralaweung baheula. Sajalur we jeung guru teh akur sarua. Ladang manfaat ilmu pan kitu di. Ditempo secara haliah dunia eueuh kabogaan mah paus tapi da beunghar hatena menerima. Tak urang aya nempo naon ajengan-ajengan senior anu sa alma mater anu sa guru sa ilmu jeung urang da imah beutut ge nempo katenangan hatena teh jauh mun dibandingkeun jeung urang. Kitu. Hirupna teh teu loba kanaon. Kahayang pan eta sumber kasenangan anu nyaan mah. Eueuh kaboga bari dibarengan jeung eueuh kahayang jongjon kahe. Da loba kaboga oge dibareng jeung loba kahayang mah anger naon? Bener teh? Sok rasa. Tok ayeuna urang duit loba. Dahar rencang hayang loba. Tuluy aya makanan pembuka. Aya makanan utama. Aya makanan penutup babari weuk sia teh jay. Teu pira kur hayang nyatu mun hese. Bener teh? Nah, ada loba duit ge lieur kana sirahna teh. Tok jelema beunghar kan kitu. Makanan teh pembuka, aya utama, aya penutup. Bener? Alah, teu pira ge kun lebopo. Urang mah kadang-kadang dicampurkeun. Eueuh pembuka, eueuh utama, eueuh penutup ya. Habat we. Urang. Bener? Makana ieu nu sulit direalisasikeun teh. Hayang meunang kamanfaatan naon? Ilmu. Terlebih jaga di akhirat. Kamari sering diomong-omong ku urang. Hayang babarengan teh ka surga teh jeung saha? Jeung guru. Pangna cek Rasulna ge kan kitu. Jelema nu jadi ahli naon? Ahli surga nepangan Allah jaga dina poe naon? Dina poe kiamah atawa di surga itu setiap poe naon? Setiap poe Jumat. Jadi setiap poe Jumat ngabring nepangan Allah. Saha nu mimpin guru. Iya hadis teh ngabuktikeun bahwa murid jeung guru tamat riunganana lain ngan ukur riungan di mana? Di dunia, tapi tamat tapi ka surga. Tapi kan beda anu secara tidak naon? Tidak langsung, bener teh? Cek sahabat saha nu mimpin jelema baheula anu ngalaman hidup di alam dunia poe Jumaah ziarah nepangan saha? Nepangan Allah. Cek Nabi nu mimpinna nuturkeunana adalah jeung guruna masing kan gitu. Eta kan beja anu nyaan ti Nabi bahwa kumpulan murid jeung guru di mana di dunia itu bisa jadi tamat nepi ka mana? Ka surga. Tak sekali deui ieu teh adalah perkara anu sulit.